Tadi ditempo-tempokeun teh ngandulak delek we ka kami jiga nu anyar pinanggih wae kunaon. Lain ieu nempo maneh teh ayeuna mah ambe eta awak ayeuna mah ni bayuh ieu geura leungeun ni gede kieu pipi geura ini tembem ya Allah. Kadarek teu tembem rek lintuh kumaha atuh pan disenangkeun ku maneh teh ieu. Ngejo henteu pan kukumbah henteu enak ngejo da henteu da beasna kukumbaheun da ngumbah naon da kumbaheunana rek kenteng lain dikumbah Kumaha atuh da lain teu hayang kami ge pan kamari ge aya keneh meureun disanggueun nama nang di bantuan teh di ditu eueuh teu nepi lah nu sangsara mah eueuh teu nepi. Kamari ge nu nginjem ti tatangga teu bangsa setengah gelas ge pan dibahekeun hayam. Kami ke dahar jeung naon atuh? Nyaho teh nyaho teuing. Tuh mantak ge tempo tuh tatangga urang kot imah ge gedong sigrong, emas reuncem. Ai mah nyare kikieuan wae atuh aing mah. Iya, tong sok nempo batur. Urang kurang kumaha ye? TV 14 ini oge boga bari jeung pareum imah leutik-leutik pan boga bari jeung ngontrak oge lain boga jurug eta mah atuh anu batur TV anu nu modar atuh rek dilalajuan rek ngalalajuan TV modar nya kurang kumaha atunya boga sakitu mah itu paik-paik usaha tuh kos batur ieu marajeun mang meulikeun eta TV 14 in kuat meuli ditungtut aing mah dijualan 2 in tinggal nyesa genep in atuh aing lalajo sinetron teh tebang katempo cokorna we unggul teh kabagean awakna mah meureunan ieu lain teu usaha pan kami ge usaha Indonesia ye kami ge usaha jual beli naon ai kamari radio anu itu pan dijual belikeun kami rokok geus atuh buras paingan buras aing mah atuh itu mah lain jual beli meureun jualan kos kitu mah. Aduh kumaha usaha da kieu wae ari Indonesia lah. Hirup kieu nya heueuh kalaka aya. Ieu na teu cobana geuningan. Aduh teh. Kaduhung teuing bareto rek di kawin ku si Toto teh daek aing mah lah. Eta mah mantak manehna mah tepikeun ka harang hurung usahana ge jalan. Naonna si Toto? Tarangna. Ieu aing ge tah hurung tarang mah. Beda kan manehna mah usahana mantak hurung da sok ngajualan eta non teh bohlam. Wang kumaha kami usaha ayeuna we keur kieu teu bisa usaha teh baheula mah pan kami ge usaha katu ka dieu. Jeung murag di jeung teu pageuh iket teh. Yang geus kieu ayeuna mah lah. Kami minta izin ieu mah. Izin ka mana? Non teh lah eta mah rek ditarima rek henteu. Nah diterima naona kami rek nurutan kos batur sugan lah ke luar negeri ke Arab sugan lah sugan kayu keneh iya emang luasan atuh luas naon teu karunya ka salaki dah bang salaki kos kitu naon dipikatieun ya ampun bebeb atuh kitu-kitu teuing Indonesia meni nemen-nemen teuing mal kakurangan di ditu mah di Arab mah loba nu gara rede ieu rede naonna duitna bukan aing gede naonna sok luas di Arab teh lah batur mah geuningan sararenang di ditu teh di Arab teh aing ngadenge batur ge di Arab teh geuningan kalakah
pun bener. Teh digawe ka ditu cenah bejana bulan kedua Heeh. digawe nate sitang nanti ngaranna teh ngamandian anak onta cenah. Cenah naon eta mah? Terus anu bulan kaopat sita ngamandian anak dunungan. Tah bulan kagenep cenah ganti kami anu di mandian ku dunungan. Nanaonan? Ada peraturan anak itu yang penting jadi duit teh tidak kurang teh kelas kieu wae atuh. Teu hayang aing. Teu hayang. Teu hayang. Aduh, banyak teh mana di manja. Urek mangakeun.